naon mana si ganu keur bingung gitu? Man, orang teh keur bingung ya teh nyata. Bingung, kunaon make bingung? Urang can beli baju dulag euy. Nya lebaran 15 poe deui ya teh. Emang aya beng baju dulag? Aya man. Beng ari baju dulag teh anu kumaha? Urang mah sieun nempona oge baju keur dulag. Lain baju keur dulag man. Urang can beli baju keur lebaran. Batu rumah baju lebaran teh aralus manya urang nu kieu wae jeung soeh ditu. Beng lebaran mah teu kudu make baju alus. Asal hate urang we nu kudu alus mah. Tapi mana sok puasa tara? Ya osok atuh man. Tapi ka bedug lohor urang mah posana ge. Mana yang mah tara puasa ge hayang meuli baju jang lebaran segala. Osok man, tapi kalau lohor cek kolot geuningan. Ari teu kuat mah buka we ti ka bedug lohor. Heeh, eta mah jang budak leutik. Lain jang maneh. Pan urang ge budak kolot urang man. Ari teu kuat mah buka we cenah ti ka lohor. Heeh, budak kolot maneh. Tapi lamun geus kumisan mah lain budak deui atuh. Tapi dah heueuh man, urang teh lain budak leutik geus janggotan di urang gitu. Beng, ayeuna mah urang ngabuburit we atuh ya. Kalapang Aya naon di lapang? carita mah rame, Beng. Cenah mah si Komar ge dagang pentol di ditu teh. Urang sakalian meuli pentol si Komar ya. Teuing man, sigana mah dagang. Hayu atuh urang gerek meuli Heeh, hayu atuh. Wah itu mana? Yuk. Manis ada nih, misteri buka puasa deh kah? Beng, kumaha tuh terjadi kalapang oge da geus magrib. Kemarin orang balik ke lawe tuh ya nama, orang buka puasa heula. Cara nu puasa wae. Pan candar maman. Urang balik heula ya mah. Ayo Asyhadu an la ilaha Alhamdulillah beres tarawih. Sekarang mari puasa Beng, di mana oi? Beres tarawih cok. Jalan tuh, Beng, ngopi. Oh cok. Mana cok kopina? Boleh ya tuh, Beng, ke warung. Oh, kok ngajak kopi ente mah. Ke mana, Beng? Ke warung deh. Man ke warung. Kalangan beli rokok lah. Sekalian nih nyokotin pemulangan nganyuk di warung eta teh. Punten. Meser kopi. Mangga, kopi naon? Budai, sarang rokok, sakantenan we bade nyanak pamulangan nganyuk. Pemulangan nganyuk.
Duh, kada saur si Maman. Aya ge si Maman anu bogaeun hutang ka dieu. Nya tuh nyanak rokok we sareng kopi. Si Maman ngagawean di wae ka urang. Man, mana emang ngerakeun urang? Ngerakeun kumaha, Beng? Oh, ente mah tah nyokot pangulangan nganyuk. Emang aya pemulaan nganyuk? Oh, wah atuh. Nah, atuh make dae. Oh, urang jadi anu salah atuh kitu mah. Geus eno tong dipikiran, Beng. Kopi eno geus A few moments later. Sareula ieu mah ah. Sika berangan sahur. Aduh, disebut deui. Wah kaberangan deui ieu mah ya sahur teh. الصلاة